Tur ganjang. Puasa deh. Ih, kamu beneran. Ke mana, Pak? Keret nganyang, antur yuk. Ah, kira-kira nalo mau opian tuh di situ. Opi. Oh ya, mana nama? Antur yuk. Pulau batu ngomong, atau pupus sana. Ayo. Anturnya Kemana ya? tuning ke tanah. Ayo sudah teduh ke jauh. Yuk, bawa ya anak, Rumpi ya. Yuk, sebenarnya mereka ngelamar itu mah perlu diantar, oke? Ngelamar, kan tadi kapel. Banyak. Nangis lu mau naik ke na. Meneka ada kemangke lah, berapa kedai kan menang tapan kayak balawai. Oh, gua masep sudah. Kali ini gue masuk. Lu mau naik ke na kan? Daikun menang tapan ini papoy paputing. Tidak aku daikun mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tamu. Masuk caranya kata. Nah, Oh mumpung kita sore kene. Ieu na ya perlu yo. Di mana ieu teh? Ngadangkal wae. tas di itu Eliar mah kalah bongkor di itu mah. Nah, atuh tah yang bongkot juga neng aya harapan naon ayeuna. Memanawian ka dieu kitu abdi teh ngajanjikeun anggeut hari teh ya. Oh, aya harapan kan udah di dieu. Terus Coba mah karena tuh. ya gitu. Tuh ini aya teh. Saya mah ieu biar aku boleh suguhan itu nya lah. Tadi sangharepan ya tamu nya teh suguhan. So bisa harapan ya saya mah yuk. Besok kan naon ayana diangurkeun. Ayana diangurkeun ade-ade. Ah iya satu sok ada di Ini sini. aya leukeun Pak. Sok sama ieu sama gado ngagurayot. Aya cemilan. Itu tamu nih sana aya maksud abah mah kudu ya kan kamu utang sini cing kumaha ya aya nu maksud ieu jiga nama antara hiji we mah Kumaha tes robih pamikiran atau nepi kacan manawi gitu. Punten sanes teu isin, sanes teu nampikeun kitu kana kanya Bapak. Namun abdi teh pang kadumurang kali nuju kana sakola biayaaneun beulina katempuhan. tegeuningan Itu kaputusan mau warang mikir-mikir ka saloge abdi teh. abah mah teh naon eta geuningan biasa-biasa Ngira-ngira deui mah. Asuh ka daikun. Cenah tadi daikun. Ubah nama tapana buat Balik ini ayo atuh balik. Permius atuh.